karasa kurang sok tingali kapungkur nuju di Sinang barang aya hiburan anu di jalan kudu di Sriwedari hiburan nate seni Sunda wayang golek dalang nate Asep Sunandar Sunaria simkering ke kelas 6 SD kereta emut kakuping dina som teh kieu komadita jaluk tekamu kongedan tan lalio sia-si kana wakain niat ing tsunami panyulas tekan niat ing tsunami kesaktikeun dan kaula nah anda bolodog kan hiburannya kayu tapi karena ngaji masuk tunuh ditumu we geuning ku juru kawi ajajar cinin teh opat aya 5 genep aya angin ngahiliwir dina tungir anjir eta aya angin ngahiliwir dina tungir amun hitu heuh Gusti Allah Rabbuna Karim jadi ngaji masuk tunuh ari hiburan mah tara tuh kunaon cimpangna kitu sabab ari hiburan mah cocok jeung hawa nafsu ari ngaji mah teu cocok jeung hawa nafsu pangna tunuh teh ngan kacek dijamin keur jalma nu rajin ngalaksanakeun tolab ilmu Allah bakal mapaikeun jalan ka surga amin. Tapi cukup amin dah kudu sholat. Allah Rabbuna Karim. Lumawi alhamdulillah tak ieu sahibil hajat sahibil malimah ngayakeun syukuran di usian ku pangajian seperti kembali tadi yen aya dosa anu moal bisa kakiparatan ku salat yen aya dosa anu moal bisa kakiparatan ku zakat ku puasa jeung ku ngaji lintang ti jalma kongang mampu kana ngalaksanakeun ngaji tapi teu ini tapi teu milari kana ta ngaji lumawi alhamdulillah tadi danangeun ieu masyarakat kampung Cibeet desa Cidamar kecamatan Cidaun kompak alhamdulillah di nanggung Allah Rabbuna Karim. Ibu hoyong ngasih ke surga geus apa can jalanna atuh mana piye can apa can ka surga mah hau jalan ka surga teh ibu jelema anu mapai-mapai kana perjalanan ilmu siapapun jalma rakyat pejabat kiai maupun lain kiai nu mapai-mapai kana perjalanan ilmu Allah bakal mapaikeun jalan ka surga. Kata jol jeung cicih cangkuri leung. Ka mana mah Pak Haji jalan ka Jogja. Ka dieu mah Bunda Ratu kapal nih wetan. Haji jalan ke surga kadieu mah parwe ka pangajian kadieu mah Pak Haji ka pangajian sakompak ganda mah bisul dina gunung ka pangajian tuh jadi upami urang hayang asup ka surga teh kudu rajin tolab ilmu. Ngan di antara na eta tolab ilmu sanajan rajin kana pengajian, sanajan rajin disikeun ka madrasah, majelis taklim, sanajan ngaji di mana tetep waktu jelema geus maot asup ka alam kubur nu pangheulana buruk teh tina jasad urang teh lepah. Gara-gara naon ustad ajengan kiai pangajelema asup alam kubur geus maot dugi kakeun pangheulana buruk lepah. Di antarana teh dosa ngupat. Jedeungkeun apan hampir teu karasanya. Di antarana teh dosa ngupat. Komo lamun geus aya nu hajat. Yo, kemana? Tanggungan. Kemana? Hajat.
Sabaraha ojo nyamungan teh 100. Ojo koko 100 di WG. Kumaha teh panitia mulang samungna. Ayo hejo jingjingan lagi. Ari ojo. Nah, udah mah kantong keresek. Begitu cenah-cenah kurang leren heula di pos. Kurang buka, kurang antar dina jingjingan jeung kantong keresek naon eusina. Nu dina jingjingan mah eusikna teh toyo badag, ari dina kantong keresek mah sarimi 3 ampe ku gebleng eta panitia nu hajat. Uing teh omong 100 cenah nyamungan teh menang-menang samung. Sarimi 3 siki jika teu dosa nyaritakeun eta lamun teu tobat teu minta dihampura ka panitia penyelenggara dina hajat maka nalika maut eta si jama letahna panheulana burukna udo gila ayo sok aya pon biwang bungunnya paling disuguhan mah lihat teuing aya nu kitu aya. Nah, eta panitia ante geblek-geblek teh. Nyarekan panitia bacar teh